lamun rek asup kana bulan puasa biasana sok loba anu nyieun status kieu ya. Awal puasa untuk Muhammadiyah cenah ningang dina poe Rebo. Terus awal puasa untuk NU ningang dina poe Kemis cenah. Tah lamun Islam KTP cenah eta mah langsung lebaran. Wah, eta kabaca ku si Udin meureunnan. Atuh red kana KTP si Udin teh ningali wah Islam cenah aing langsung lebaran cenah ieu Islam. Bebeja ka pamajikanna teh. Nyi cenah. Ieu akang dina KTP Islam cenah ceuk dina berita Islam KTP mah langsung lebaran cenah. Berarti akang mah lebaran cenah nyi ieu teh moal puasa heula. Wah, itu mah ku pamajikanna teh. Ari akang cenah. Ari dina KTP mah cenah atuh kabeh oge sakampung ieu cenah Islam kabeh. Wah, kitu nyi. Nyoh atuh wah gedik si Udin ini. Tadi laju kadenge hawar-hawar di masjid meureun si Udin nginjem toa masjid ieu. Laju kadenge hari teh pengumuman cenah. Ka warga masyarakat sadayana cenah. Anu Islam dina KTP dina tahun ieu mah moal aya puasa cenah langsung we lebaran cenah. Anu Islam dina KTP mah tah lamun anu NU jeung Muhammadiyah eta puasa heula cenah wayahna ulah ngiluan kanu Islam cenah. Marukna berenang NU jeung Muhammadiyah teh lain Islam. Aduh, Sudin.